Sampurasun dulur sadaya, wilujeng sumping di channel ngaliwet ngalet dapur jalan alam Sunda. Dulur, panen-panen. Alhamdulillah dina dinten Salasa panen anu ngamimitian. Nah dulur, ieu nuju siap-siap sapertos biasa nganggo sarung tangan atanapi henteu moal naonnya. Tuh nuju siap-siap bade panen. Bismillahirrohmanirrohim, panen di kawitan. Duh bade nyeker enakeun nyeker iteh mugia teu penak sareng hileudnya. Komo bari nincak mah. Nah, panen ieu teh anu ngamimitian. Anu dialana teh anu hejona. Kumargi pami dibeureumkeun geuninganan naon teh? Seueur teu kaala soalna saep ku manuk, teu ku manuk aya si Bagas geuninganan janten palawur ieu teh. Proses panenna rada dipercepat atanapi dipergancang. Biasa ibu-ibu mah sok seueur ngagosipna. Kaditu ka dieu nya ngaler ngidul. Fungisida. Hah? Fungisida. Fungisida. Oh. Nah, eta dina cabe sapertos aya bintik-bintik warna biru. Eta teh parantos disemprot ku fungisida supaya teu aya jamur sareng hama. Sanes supaya teu aya meureunnya tapi supaya ngurangan lah teu seueur teuing kitu. Supaya kajaga. Tah. Hama geuninganan. Tah ieu teh ngaganggu nu kieu teh. Kudu dipicieun ieu teh ya. Alungkeun ka nu jauh. Telepon isunya. Apa itu tadi? Kohok nih apa makanan? Kohok rumah gede. Ulah wije, digelukeun saeutik. Nah, dulur. Sakieu meureunan video panen teh nya. Da pami dijabarkeun mah itu masih panjang pisan. Aduh, hapunten ieu teh video teh pami ngeditna rada-rada kirang sae nya. Hatur nuhun pisan pokona mah kanu atos naronton video abdi. Wilujeng wengi dulur.